Yuk awitan hiji dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring Cindi Nabila, Simkuring Rakil. Nah dinten ayeuna Simkuring sareng Rakil bakal ngajak beresadayana kanggo ninggal kegiatan di si Jalak Harupat, di Pamidangan si Jalak Harupat. Dina kegiatan naon teh? Kontes ternak. Kontes ternak sareng ieu teh kegiatan Piala Presiden 2023 sareng Silatnas anu ka-salapan. Yuk tinggal kegiatan arurang langsung wae ninggal ke boots anu aya di payun. Diau opat lima hoyong patepan sareng bulan urang Pila Banten Wijaya. Atur nuhun bulan, atur nuhun urang tepung salapan ukur sering 10 bunga pare tepung ukur sering anu sabalas bunga pare pendam kaya basa cumarita 12 Nah Simkuring ya nuju ninggal sareng Neng Rakil di penilaian kontes ternak dina Raja Petet. Domba-domba terbaik di atas yang terbaik. Opat belas jadi cinta dirawat telah jadi dede Ari cepokoy aya cepokoy jadi kapincu indah faampak I'm falling in love alaku macerawang eka hep hesh hep hesh atur nuhun bosku. hiji akhir urang tepung bunga saliwang mun pareng 20 urang tepung hatur nuhun. DGD 20 sembari ngantosan penilaian di Raja Petet sama Neng Pila mau ninggalan heula kambing unik. Ini yang ini serem gede banget sumpah. Lihatlah sangat besar sekali. Smile. Dia bisa nubruk tehnya. Ya, iya ayah kene ini emang kecil tapi itu
Kasihan nggak bisa berdiri. Lihat, lagi bobo. Terus anu uniknya di kambing ieu mah si tempatnya teh sangat dibikin semenarik mungkin, terus niat pisan gitu, apalagi itu tuh hayo gerak orang tinggal. Putra Cabe Farm. Dari mana lihatnya? Dari sini mau. Nah. Wah. Begini ya penampakan asli kambing Etnawa. Nah, ieu nuju aya di Stena Ratu Bibit janten bibit-bibit unggulan anu ngiringan kontes ternak di Piala Presiden 2023. Menggemaskan. Yo, Ngeronda urang ngeronda opat muter uri lima desa waspada masing kiatna bisi aya pencapaian tujuh tengah peting gocara rempling delapan aya nu maling batang tiris eta Salapan. pulusan si duru sabar. Alhamdulillah kegiatan dinten ayeuna simkuring sareng Neng Rakil di kegiatan khususnya di kontes ternak dalam kegiatan Piala Presiden sareng Silatnas tahun 2023 parantos rengse. Hatur nuhun kepada sadayana nu parantos nyaksanakeun video arang dugian karengsena. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.